Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dewi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena singkahan ku manah anu awona anggopi untengan ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Sugri para wargi semangat kembali berambusurikeun perhatian urang dan adijutan carita Jawara ti Guhamau. Ia carita karangan Kiriksa di Sumedang. Mungkin wari kumanya di baris niwi paluruh bagian anu ke-50. Sagunan kantos di Bandungan dahan janu katuna bagian anu ke-48. Padaran Mang jadi kebegat kuanci jamang sebedarikeun keayaan alam pasosore di hiji tempatan. Khususna atukan sutira anu ampir-ampiran kaking kirihit milik ku Wirapati kaala kahormatan ku si Kalasuya ngan aya senjata pitulung nyatana ku Panji Ruyung. Malihan mah Panji Ruyung ngajak kanyi sutira supaya milu baik ka imahna kibuli atau napi ka patempatanana. Kumaha atuh para pamirsa lajengganana ieu carita nyalangkung paus mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sareana amun kade ulah kadon-donan toho kana panto hilap kana jandela nari kana kunci wilujeng meuli. Saalan pas sore harita teh di hiji tempatan di wungkul gunung Selayar. Breh aya dua tangtungan jalma usa urang disepuh nyatana Panji Ruyung yang harapan hiji awe mukat telah nyisutira. Melapok Panji Ruyung harita geulih nyai. Urang ka imah bapak ulah ngahuhuleng bae di dieu teu kudu panjang pikiran. Bapak mah lain rek niat jahat, tapi sejak nulungan ka nyai ukur sakitu sangsarana. Bisi butuh ku baju jeung samping di imah bapak ge jigana aya moal kudu beliuk urang ini. Cek Panji Ruyung nanya deui sabab nyisutirah ngabegu bae teu daek ngomong. Tapi ku harita kawas nukeun aku tenu nyisutirah ngalengkahkeun sukuna kalayan pasti. Nuturkeun ka Panji Ruyung, nya akhirna duaan ngalempang kalawan tenang. Ninggalkeun tempat anu dianggap neraka pikeun nyisutirah mah. Sababnya di dinya pisan dirina ampir-ampir cilaka. Digadabah ku si Kalasuya dikarek dikingkirihit dari ku Wirapati. Di etas tempat kasida pisan anggana ka patempatan Panji Ruyung. Dabuktina we kahalangan ku pasir jeung salengkod. Anu sorangna teuing ku harese dapugu atuh bala jeung loba ari cucu. Parandene kitu disutira terus lempang nuturkeun ka Panji Ruyung. Sugri para wargi urang juju ringkes nampai lalampahan Panji Ruyung jeung nyutirah. Urang kocap ringkes tarpi weh ka imahna. Panji Ruyung nyisutirah dek diukti tepas badi panontu leh rara teret ngencang ngatuhu. Dipapaisan ku hati ngerasa heran kami nabina, namun sababna sabab tetela gening
Di eta pertempatan da estung pikabetahin. Pakarangan lega pinuh kututuhan anu gede manfaatna. Tatongo aya kebon, kalabak aya rumah, lega jeung tumpong tatempuan kali jeung kali. Estung matak betah jeung matak waas. Kan hanya kala ayana di tengah leuweung ruang liung. Sakuring bungking di pagar kutatangkaran anu ting pedag bejampung jeung luhur. Ya, nyanyi. Bapak getnya dia kerjaan. Sabab naik ke pisang kuda, par kawanku dibuting kenyataan manggih daan. Cipan jirun, blus asup kajero imah. Tunggu jawaban ditingi. Sutirah. Harita mangsa alam pasosore. Tong jeret ber. Bisa rada titarik deh mapaisan kayaan alam da kabeneran deh hadir poena langit lenglang taya teding aling-aling mata poe keur mujihna tunggang gunung cahayana semu koneng ngahibaran pucuk-pucuk tangkal kai atuh beuki mata kuaas we tetenguan ti lebah dinya teh ari sutirah ngadaweung weh dina bang barung golodong panon yawang kanu anggang berijing ngalamun kanu jauh. Kepikiran baku malayang tamanang rusras inget kan bis kejadian sarta inget di kasalatina encan kanyahwan nasibna disutirah negerang mengalaunan aing tanepikeun pangalaman kieu kumaha nasib aing teh saterusna nah bisa balik dari kumpul atawa moal ka lembur palansiang anu nulungan ka aing teh rek niat jahat aya sabeh dituna leuwih jahat batan si Grapati jeung Kala Surya. Kumaha patana aing ngebun geus ieu. Kasaha aing minta tulung di dieu mah leuwih jauh ka lembur. Da geuning ayeuna ge tengah leuweung luang leung. Kang Wirosada tulungan abdi kan tulungan. Cek sutirah berbara-bayi cipanung bijil masihan dua pipina. Kapeureut ku rasa sedih anu ngawasa kana dirina. Tatambah-tambah asa beak harapan kitu salah kieu lain nurutkeun paur misi aya bahaya nu leuwih gede teu nurut ka panjurudung oge lewang sabab naon sabab keueung lamun kudu balik sorangan tadi ge waktu lumampah di tengah leuweung kumalihna kasaksi jeung karasa lalampahan teh estuning kacida mata hariwangna rek teu hariwang kumaha atuh jurahan loba nu gurawes loba are cucu anu sarekeut lamun can apal teh makana kaya nileuweung geus tantu kana nyasabna acan bahaya sejen anu ngancam pati sepanjang jalan namun teh orai teh meneranghap da satu-satu sejena deh garala teh kabayangkeun ku Sutirah kumaha balukarna lamun si maneh ngalempang sasorangan di leuweung. Bangsa alang beki burit surat tongeret beki rame di sarada patembalan jeung baturna jika teh jigaan patarik-tarik sabot kerinah ulang kitu kurung atuh harita panjurudung datang deui bari jeung bawa kadahan ngeloba di wadahan dina cecempeh tah daudanu cecempeh teh nyiru leutiknya sok-sok atuh harita teh ditunda dina pantu pok ngomong kalawan leuwih nakaranan geuning baik geura balang daang heulanya wayahna we jelema sagala walurat ke kawasi kota sagala aya parang gini kitu tapi lumayan keubar lapar maya jeung ngaduy gede guna keur kasehatan tah aya madu ogen amisna nacaku aya susu mencap, aya daging unca, jeung kerek manuk kop beradaam. Jadang ku naik ke kapar, ulah sok nyiksa botong bisi macak dari lulus kurang tenaga, ulah ada. Dah kumapan ke diracun. Disutirah layat ngareret karena kadaharan sakitu lobana dina cecempe. Manehna memang lapar pisan. Sabab hampir sapoe-sapoe pintu mangih cai-cai acan. Parandene itu Sutirah tepati hayang barang dahar,
asa teu nafsu, asa teu hayang. Dahareun ngan ukur ditutup di pelong jajantung maharatu, hate man sumorean. Geus, Nyai, can kaya kene akawa bisi era bakun itu bapak reka dapur heulanya. Teh, singkenang gak usah sado iwati bapak sok. Panjiru ngaleos ka dapur. Teh mendaguan heula jawaban. Atuh nisutirah menikran kerun maneh nak nyoban-nyoban negu kana isining hati pribumi. Nah benar-benar tansah mikanya atau wangan sakada api-api wungkul. Tapi yang bisa milih karena omongan jinggerak delik nama memang temata curiga. Kawas-kawas benar-benar mikanya kamanehna. Nya akhir nama nisutirah teh rada teteg hatena. Rasa lapar lebih kuat ngalihkeun rasa cancaya. Teka rasa ragaman linginang ragaman kana cangkir awi disilip isina cai teh regot di inung bangun pisan teh lah ngeunah matak segar wanggeuy ngahulang sakedeung meuteun bukti murid lapar tuntunak kelewak kana daging uncal diacap diucip bek ngeunah jeung seungit diongko dilakulila atuh maling medue barang dahar poho kana nanaun tapi ari kalambur mah teu oleh inget bae da keukeuh hayang balik. Jarlek lemangsa meh-mehan teh karasa nyaho-nyaho pentingna we harita teh nyisutirah dipernahkeun di hiji kamar misah jeung panjurung rada jauh nyisutirah ngerasa aman ari kitu mah jeung deui pantuna aya tulak ti jero utang tubuh aya bisa asup sambarangan harita nyisutirah diuk di bale-bale dina awi panonna teu kana belik ai mipikeun kakieuna tapi aing can tetep pisan kudu kumaha lamun geus ieu. Kumaha atuh kahayang pribumi teh aing mah nyarah lamun kudu cicing jadi satuluyna mah aing tetep hayang balik. Nya aing mah teu saputing bae mah teu nanaon ngan isukan mah kudu we balik. Cek tirantos ting hati nisutirah. Bari jeung tus usap beungeut kesedih jeung kahariwang nambahan deui. Sapot keur kitu atuh harita. Yai, nisutirah teu buru-buru ngalaan tulang. Sabab ngerasakeun bisi dirina arek diganggu ku eta aki-aki. Jadi keung jeung sieun. Loba kahariwang muka cida pisan bangetna. Nyai, kaluar heula kodong. Bapak rek ngomong. Sorak panjurung kacida pisan leuna. Ngakelinan pinuh ku kalideur. Teu aya tanda-tanda nu matak ndigakeun. Atuh nisutirah jadi samar poah. Rek baha malang. Rek nurut pawur deui. Sok we ya buka pangkelnya Nyai. Ya bapak mamanya naon sing percaya bapak kenya kahidup kitu. Allah jeung niat rek niat jahat sok kaluar we ya. Panjirung ngomong deui sorangan ngandung tanaga aneh jika sanggup ngaleehkeun hati Nisutirah. Sabab memang harta kene Nisutirah cungkeun cengkap kadeketan Panto. Najan hati deg-degan can ngarean tapi lingin mah geus ngaragayang nyekel kana tulak Panto kolotrak. Brai Panto enam. Sok yuk di dia urang ngobrol jeung bapak ulah wakas sareda sore kene bapak teh aya omongan saeutik ceuk panjurung berjeng terus bana oge atuh diuk tina samak di tengah imah yang hareupan lampu anu dijieun tina siki jarak Nisutirah nurut geuk diuk kada anggang teh jauh jeung lawang kamar. Kieu ike geulis Nyai.
Bapak teh geus heubeut hayang boga anak. Tapi pamajikan teu boga, bapak teh geus bosen hirup ngorangan. Maksudnya hayang aya anu ngawulaan sabab bapak teh minang nyepi-nyepu ilmu. Ari cacangen jeung di imah teh aya nu ngurus. Tah ulantaran kitu geulis bapak teh kacida atoh da tepung jeung hijab teh asa manggih jimat. Nyai ku bapak rek dijieun anak rek dipikanya asa kumaha umumna ka anak pitu inci. Kumaha hijab daek atawa henteu. Rek betah atawa moal lamun seuk cicing di dieu cu. Bapak, abdi bina pami bapak kagungan emutan kitu. Nanging kalintangannya kana hanya kaku naon su. Abdi teh gaduh salaki. Abdi alim patebih. Abdi gaduh kawajiban. Kok itu namugi bapak teh janten benu. Abdi teh moal ngampi. Bapak mugi kanyawawan yang hijab cu. Nugas wani blak-blakan blak bebelak ka bapak. Ngenaan pamudegan hijab. Tapi kieu Nyai, bapak mah moal maksakan umum. Ngan bapak teh sanggup ngajajapkeun ka lemur Nyai. Jeung ngageuing wangi dinan we lamun seuk Nyai balik sosorangan teh bisi aya maung di jalana. Jadi wayahna we sing betah heulaangan di dieu. Purah nutuk, murah ngejo, purah ngalacai, atawa maraban tahanan. Gebuk atuh nisutirah ngarenjang. Sabab ngajeni aya tahanan di dinya. Atuh beungeut nisutirah pias. Kejantung ratug. Bisi manehna oge di panjara ku eta jalma. Tapi kencang neger-neger maneh kok nanya sorana rada ngageter. Utang daya. Anu ditahan, nah saha bapak. Hiji aki-aki urang jauh teuing sahana danyama poho deui bapak teh. Ngan anu jelas mah teu kaurus. Lantaran eueuh nu miarana. Kaya aya nu ngancuran daan, da bapak sorangan jadi weuh paciweuh. Tah lantaran kitu bapak teh perlu kuhidapikeun ngurus eta dangan. Cek panjirunu daya pisan. Nabuis ngomongkeun ngeunaan panjara teh nu teh alihan iwati aki puralaga. Itu awatos teuing atuh. Namanya kateripesihan kadaharan atuh. Kumaha lamun paerang ngayeuseun. Cek nisutirah leuwas hatena mah. Sok sieun salakina anu kenetahan ku eta aki-aki lantaran teh heula-heula kabegakeun. Yen salakina leungit malukar tina nabu beri wirapati. Moal paeh du. Moal paeh yang ngayeuseun mah. Moal sabab eta jelema teh lain sambarangan jalema. Digana bae hiji aki-aki duluhur ilmu jeung ku panyalar. Da beda dina sorotan nona itu. Kalau lain jalma jam samaneha. Kah kitu Nyai. Kartos temi kitu mah. Ajeng kumaha tu bapaknya kitu we eta mah. Bapak jarek bentak kasanggupan dihijabkeun cicing di dieu maturan bapak. Bari jeung bantuan ngurus keperluan di dieu cicing. Kumaha rek sanggup atawa moal cik. Bapak minta jawaban pasti we. Tesanam bapak. Tesanam bapak abdi mah kekeh hayang langsung. Ari hayang mah meunang ngan moal laksana. Ayeuna bagera sare kitu bisi capek. Isukan ngemikian digawe kan tuku bapak bakal dibejaan. Tata jeung cara digawe di dieu wayahna ulah yang baliknya. Disutirah lakah narik napas jero. Teu nimbal deui. Manehna jadi cengkel kedua kutilu. Sabab bukti teh telak bae. Yen manehna teh geuning dipaksa nu cicing di dinya. Moal bisa bebas sakumaha teu kahayangna. Nya tungtung namah nisutirah cengkat.
Sup atuh ka kamarna bari jengung barat cimata. Hatena mah sedih kabina-bina. Manuk geus mimiti ricit di sarada. Hayam lebung kongkorong kayaning canggih gar menipating kelewung ti kaangganan. Sapeting jatuh disutirah teu bisa sari, balas naon balas mikirana jeung pilampakin saterusna. Daya kawe nepikeun ka alam berai-berang teu sare sakerjep-kerjep acan. Gaweuna teh camak blak dieu teh beri jeung ngalamun mikiran anu bakal kajadian. Pang-pangna masieun ku eta aki-aki anu boga imah. Ari panjuruyung sanggeus berai-berang teh gewat nyadiakeun bahan-bahan keur pigaweun ni Sutirah. Dititah nutuk teh dititah nganu jeung ngasakan dahareun sejenna. Ni Sutirah teu wani baha kapaksa daek we bari jeung hate mah peurih. Sabab yakin manehna teh dipaksa kudu cicing di dinya airek. Ini teu beja kawani. Keueuh nang pulungun hideung anu sakitu. Mata keluarna loba maung anu garalak. Yai. Tapi bapak. Layamun wae, yang nggak angin geus saya dianjeuskeun tah. Kajaya macahananya. Baredaan, bade nginggung jeung tanya kayangna. Kudai kudu diladenan kalawan apik sabab manehna teh cumunang paeh lan layeuseun. Bisi engke gede guna jeung mangpaatna keur urang diraraga ningkatkeun kahirupan. Ceuk panjurung sadak beurang. Marentah ka Sutirah anu keur ngadelut popolah di dapur. Teu malan deui tapi ngarti kana parentah. Masa alam kira-kira wanci pecat sawan. Ni Sutirah nanggay baki anu pinuh ku kadaharan kencis ini atau mapai jalan letik sup kajero lian anu ngan ukur sasup jelema. Nurunan karaje guru kapanjara nu ayahna handapeun wawangunan eta saung atawa imah. Bening-bening raga di jero mama. Nah di mana tanjara teh? Saing penasaran yang geranya mau ka jelema ne. Anu meunang hukuman. Cek ni Sutirah sanggeus aya di ruangan handapuntan. Terus harateret tentuan keayaan. Barang mereka belah kencap bre atuh nempo hiji kamar anu make sarigsi. Di jerona aya aki-aki keniu kebangun bingung. Ngahuhulang bari jeung ngalamun. Tugancan ku Sutirah disampeurkeun. Dibarengan ku jantung ratu. Hate ting seret tepugu rasa. Ari sabab ku saretan oge moal samar. Bet jiga aki puralaga sesepuh kana mangan Cibeni. Barang serug kadeket sarigsi. Itu ieu sarua cohok bengong kaget budaya papadana. Asa teh percaya kena nunjupa tetempuan masing-masing. Malah aki puralaga mah kejen istighfar sagarupa. Terus kegisi kawas hayang sidi. Tapi tetep ketenjuan mah kitu. Mudah tanpa teh yakin ni Sutirah. Ya jadi kok. Kapan itu? Aduh, Gusti Agung. Ya jadi Sutirah cawa aipun kan. Bisa aki kasamaran tinggal kababodotnya. Dumehaya di tempat kadaharan. Aki puralaga mihula ananya. Padang bencorong kana pemiliki Sutirah anu semu pias. Ini kata di dia. Sutirah kah balik nangis sukuna karsalul sareng payak terak gepu. Tapi babawaan mantimuran tebahe. Hadina teh kitu tetap dicekal page panon mong kanjur panjara. Aki dia kena ku apas. Nanti awakku musuh buka cidang gagahna. Pangawasa aki ngadedak langit. Wahina jadi dia.
Dan aki kagetan na hangay betaya di dia. Kumamamitin na ita. Cek aki puralaga bani kadeketan sarigjig. Ketnya kawa kana sarigjig anu jian tinarundung kawung. Katempo na mata kuatir. Tapi kecelakaan di paling ku berapati yang kalasuya. Naging untung siya nulungan. Dan abdi terbiasa langsung kalamur. Sabab ko na cicing di dia nabantu sa gawe-gawe. Aki uso. Karena hati ko aki dong yang kejumiti na sa kalian. Nakahati pisan na sabab na bang napiting kaki kiso. Aki majay kamapanasayaran yo. Tapi nahanyaon. Nahamon na naon tanjiruyong. Labong na kiking di dia lila. Kaya, bisa nabayakan ka na giwahidap. Cek aki puralaga ng padasaran. Katagi ko lako ni Sutira. Sa panjiruyong kaki. Apa nung awasayot ang pati panjiruyong. Natang nyaho na. Pero ako si panjiruyong kababelao naman kanay. Panjiruyong nga natin niya. Kaya nangupin kayo na. Kanurupin na mga nanahon na. Tadi temanin na ini ka kebon. Kan kuabi baru di pedar sadaya na lalako na. Nukataman kuabi. Kaya geraki. Yak burukan kuabi yan na kajong. Tawan rasa asa barabat ni Sutira madungingin pengalaman hirup na. Tingiti kedatangan kuardi itu berbikin kadang harika. Kuaki puralaga dibangungan kalawan. Daya pisan malahan mah barjeng ungut-ungutan. Manah nak rada tegar oge sababus menangkap pastian. Yen jang wardi salamet yang bis ayah di lembur atau di kademangan. Tak gitu dong ya titi. Cuma abi ayah di dia. Alhamdulillah. Beraya minuhon ku kita hati. Begitu manyain. Nuhon itu. Ayah milik saya mah. Akin demi hubungan terbaik. Kasih saraan sakit itu anggap menyangka penyebusnya. Sabab buhay na kajadian kita cucu. Akin jadi ayah harapan kena selamat yo. Dia tadinya mabeskin harapkan kena bisa balik deh. Ya kugo kayaan batan sakit kurang jaang kurang minum. Malah mah jadi kurang sare. Jadi dia kaki dah kiris na. Kesetnya garis. Udah waktu panjang ngomongnya. Di sisi panjiruyungnya hon pante. Nanti lamun. Banyak nanyakan ulang ngomong ke wabuhnya. Bisi dada panyatan ulang. Cik aki puralaga bari marah bali. Harapan anu geus parem ayeuna timbul deui. Nuh aki. Kuadu age karakter pada dirusiakeun. Mangga non lupi amanat aki pada diwapes token pisan. Tadi abdi oge hoyong gajarna can molang. Ayah aki mah kantos abdi teh moakeun teuing. Ani abdi teh hoyong terang kana lakon aki. Naku mah pernah ayah di dia. Besuelah nanya itu lah. Udah wakata tanya lah kan kewe. Mun ayah waktu nuluwi ayah luasya. Udah ngedongeng kan kuakinya. Ayah mah gada balik itu. Ya, balik itu. Bisikannya huan manti ku si panjiruyung. Tapi harinya ini kita naon gak dia tahu. Yang dari keresahan mamawadaan tadi menilobat itu. Yang mana tuh? Abdi pada news. Tapi mana gerak tuan ngelatuki si Raus. Tak iya teh kahajakan aturan salira. Cek ni Sutira bari nodorkeun kadaharan tina salah-salah salijing. Kuaki puralaga di kampanan bari marahman ni kemerowot bakat ku kabita. Mohon kau nyai. Gini ayam milik agaknya bisa kena jaang. Kalayan luasa. Tapi aku masih hayang jaang juga. Tidak cukup saja cara. Kumala mo aki ayat naman kanya harap di kumpunan ay tawa palay na una kita. Palay na una kita. Kung ayaw makita hayang duwagan yung sa umas. Kumahabis ang usahat ng tawa mo anso. Kung bisa buru-buru buwak ka diyo sa kan aki bisa ngumayan pangawa sa akin mo ang pirsir na. Suramanu hawar-hawar kaningin kahanapun tanir rumah. Jika anu ngelumang mikirkan kanisinya ni Sutira anu ngahurang na radalila. Namun sabab na lila, sabab ni Sutira ngerasa senggah di pentaan kitu kuaki puralaga. Namun sabab na sabab, kapikir yang eta pamentat teh berat. Dak maneh na oge diurus ku batur. Tapi datang deui pikiran sejen.
Yen atuh maneh nak bisa bae ngolo-ngolo ka Panjuruyung sangkan diayakeun bugan jeung cau emas. Asal bisa we ngolo jeung ngomongna, tantu meureun Panjuruyung bakal numponan. Dumasar kena pikir kitu pok ni Sutira harita. Tapi kumaha kok sanggup acawa tapi sangan ngabuktuskeun eta kapalai akhirnya nih. Ya tuangan ulah terisepkeun. Nah dia abdi ngahajanya lobikeun kamu kaki. Cek ni Sutira nababaraha teh aki Puralaga. Mulu ngaduruk sumangket pikeun berontak ngabebaskeun diri anu katalangsara. Nuhun dari nyai gini atuh. Usahakeun sing menangnya keun. Jangan mah yoga rek dibeakeun ku aki jangan mah. Dan memang lapar aki teh. Maka dikantuli di terakeun perglos atuh ki. Assalamualaikum. Nuhun Gusti, nuhun. Hate ni Sutira nuntong ayeuna mah. Sabab aya batur keur pakumaha. Kanjeng mereka inggih tinggalkeun panjara dibarengan ku hategi rek usaha sakuat tenaga pikeun ngabebaskeun aki Puralaga. Maksudna sangkan mereka bisa nguru kabur babarengan da sorangan mah pamohalan bisa. Kasugri para wali ya ti harita ni Sutira teteng leuwih teteg hatena temelan sumoreang turba ka hariwang ari sabab nganganturan kaki Puralaga sok badami kalawan pariti nanyakeun sasadiaan pikeun kabur parandene kitu teh gagabah naon sababna sabab aki Puralaga nyaho yen musuhna we bantrak-bantrakeun ngan ngalawrakeun sagala rupana diatur kalawan tartib tehayan burung gusuh ningkat mangsa ditiruan cicag ieu cerita urang tunda kumaha lajenganna insyaallah mudah-mudahan urang sehat jeung panjang yuswa tiasa ditepangkeun deui dina bagian anu ka-50 hiji dina wong enjing tur mangsaan sarua sakadapan atuman nantunkeun alus sakenapna margi mayunan meureun acara hari ding peuting atanapi hareupeut kebenaran pun anak deke alhamdulillah sehat ketinggalan ku mamti. Dikantun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.